Anjeun ninggalkeun mekatkeun tali kaheman kunaon anjeun beututna teu aya rasana hendak ka mana janji anjeun nu harita tinggal lamna carita urang dua kiwari tinggal nyerina lalakonnya rumah tangga akibatna budak anu jadi korban ku katelesan anjeun dedeung anaki cimat awaki teu sangka bakal nanehan tunggara dideuting anaki nu dipilih manyakna hidup masih marima yakin andi dina mayung sakala cocobi
si dunia dibagi dua. Janji arep buka dunia, sumpah mau rek sulaya, rek satu rek satia, ngaji nepi kapati. 5 bulan baperengan, rasa cinta ngarekahan anggar, mimiti arang patebang. Rasa cinta ngarekahan karacunan hati pirang beda. Ayana orang ketiga, mun sakira pinggering mua erek titik hukum. Sedih jeng kaperi. Janji arep buka dunia, sumpah mau rek sulaya, rek satu rek satia, ngaji nepi kapati. 5 bulan baperengan, rasa cinta ngarekahan anggar, mimiti arang patebang. Rasa cinta ngarekahan karacunan hati pirang beda. Ayana orang ketiga, mun sakira pinggering mua erek titik hukum. Sedih jeng kaperi. Mun sakira pinggering mua erek titik
Dina lambaran lalakon ayak katin manteng diri kata limbang. Dina lambaran katresna ayak ringkang jangka sorang diri tapi dina lambaran lalakon anak katin manteng diri kata limbang. Dina lambaran katresna ayak ringkang can kasorang diri tapi jadi geri hati.
geus ilang cintana, geus ilang deungna, aya tinggal sang layangan nu tegar talina ngapur jauh ka awang-awang. Rasa hemat geus ilang cintana, geus ilang deungna, aya tinggal sang layangan nu tegar talina ngapur jauh ka awang-awang. Rasa hemat geus ilang cintana, geus ilang deungna, aya tinggal sang layangan nu pegat talina ngapur jauh ka awang-awang. Rasa hemat geus ilang cintana, geus ilang deungna, aya tinggal Haleang tembang asih paninengan kadang dedua palayar nembak sasaran nakas maharan. Haleang tembang simpai gedeng nu dua kerpasini janji paturainya saat hati hariana tepikeun ka junjunan hariringna ieu tembang pangkajak rasa kaemang tetes ngati anggangan tepikeun ka junjunan galindengna ieu tembang nya kagagas pawas lalakon kurang katukan. Haleang tembang asih paninengan kadang deduaan palayar nambah sasaran nakas maran. Haleang tembang simpai dedeng nu dua kerpasini janji paturainya saat hati hariana tepikeun ka junjunan
hari rina iya tembak pangjajak rasa tak eman katresna ti anjangan tepikan kajuduna galindena iya tembak nyaka gagas papas lalakon kurang katupa
jeung dirina. Aduh, aduh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Ahmad Jurnai. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya, jalan-jalan kali ini diiringi dengan lagu pop Sunda teman-teman ya. Semoga teman-teman tidak bosan mendengarkan lagu-lagu pop Sunda dari channel saya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Dan buat penyanyi atau pencipta, saya ucapkan terima kasih. Saya hanya untuk melestarikan aja lagu pop Sunda ini teman-teman ya. Yang baru hadir nih, yang sudah gabung dari mana saja, semoga teman-teman bisa terhibur. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Kuwait, dari Qatar, dari Indonesia juga saya ucapkan terima kasih. Dari Kalimantan, dari Papua, dari Sulawesi, dari Lampung, semoga teman-teman bisa terhibur dengan adanya lagu-lagu pop Sunda dari saya. Oke, dilanjut lagi ya di channel saya tentang pemandangan diiringi dengan lagu pop Sunda. Saya ucapkan selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Oke, dilanjut lagi ya di video-video berikutnya. Tonton sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.